Cak, kok si Mawar teh sikapna kos gitu sih, Cak? Nyawa Tuhan baratna bager sekali safety. Pada safety loba duit meureun. Emang keureun si Septi jelema boga lain, Cak? Baheula mah jelema boga. Ayeuna mah nyawa atuh enak mah balangsak meureun. Kok bisa balangsak ieu, Cak? Kunaon emang? Kos tamahan dimanfaatin ku awewe jadi bangkrut balangsak jadi kitu we lah. Karunyanya, Cak, dimanfaatkeun wae ku awewe, giran si Septi geus balangsak mah kalalabur. Karena lagi kehidupan Tuhan. Geus lah hayu ah, neangan barudak. Ayolah, ayo, Cak. Sana. Ih, Cak. Itu si Ali. Kabarkeun yuk ah. Ayo tuh. Ti, keur naon? Tergabut itu Cak. Gabut kunaon Steli? Kade ah kos si Septi. Panas tuh ngomong teh ih. Ti, nyawa tuh. Kamarnya kan masih mawar. Sugan anjing bager, si anjing teh mah sombong anjing. Aing hanjakal apa gimana na? Aing kamari li, dijorongkeun li, cuma nanya si Septi doang anjing. Kan si Mawar teh bager lain Cak. Kan ayeuna mah li si Septi geus balangsak li. Awewe mana tuh nu daekeun ka jelema balangsak. Kana li, mana ulah daek dimanfaatkeun ku awewe, bising kos si Septi. Tenang we Cak, urang moal neangan awewe nu kos kitu ieu. Ningge neangan awewe mah kasina nu si Teli bager moal-moalatan duit sia ieu henteu kos si Mawar. Meureun eta ge li. Si Nunu nu gelo teh lain. Si awewe teh mah ih. Aing ngaheureuy li bisa sia hayang eta ge. Hayang aing ih, tadi si panca we. Beugeuh cek-cek li ka aing li. Kalem Cak, kalem aing ngaheureuy. Sugan eta ge. Tah yang teh aing si Nunui mah mending kene anjing si atuh aing. Aduh Aduh Aduh. Nyet ali eureus si eta mah. Banget ya tuh. Sugan teh nyaan. Ajeuna tuh Cak nyaan ge ah. Anjing sia we hayu ih. Udah para garalut kieu mending neangan budak yo ah. Bar cuma iya li masih Septi teh li. Set, alus si Cak. Tuh si Cak halus. Pantes atuh karya si Mawar daekeun ka si Septi teh. Han, bar cuma ni alus. Anu tempo atuh yang mana kamari teh ya. Mana ge nyawa meureun. Kitu we hanena mah han, si Mawar ge tadi kabur. Bungeun banyak imah nu butut mah. Parahnya Cak si Mawar. Ngaran lagi awewe Tuhan, anu mandang anu henteu. Tapi teu kabeh ieu si awewe ge. Yang geus aing baik nya nya. Aing baik atuh li. Ayan. Ih res aing teu hayang saya kasih Septi teh ngajar-ngajar aing sih ya. Kan mun cenah ge ngomong ka babaturanna heueuh cenah ge majar teh Septi bogoheun kageloan ku urang sampai endek bunuh diri cenah ge ieu aing teh harayang pindah garila aing ada. Atuh sia daek wae jeung si Septi. Keur itu mah aing teh daek teh keur mainna boga duit we. Ayeuna mah tingalina imana ge di gubuk kitu. Harayang aing is ayeuna malik geuleuh. Ikitu sia mah Mawar matre. Kudu atuh res yang lalaki mah kudu nu beunghar. Emang sia daek hirup balangsak. Neangan lalaki mah ulah anu beunghar, jeung penting mah setia ka maneh. Sia kawin jeung modal setia doang mah bakalan kalaparan. Sep keur naon, Sep? Sep, kamarnya kamar si Mawar ya, Sep? Serius ya, Cak? Kapangnya di mana? Aing kamar Sep kapang si Mawar di jembatan, Sep di si Ohan. Heueuh teh Sep. Geuning si Mawar teh kalakuanna kos kitu. Gitu kumaha sehan gelisnya. Geus kumaha si teh Septi kalakuanna geuning kos kitu. Ini dede ke si Mawar teh. Bogot di mana namanya, Sep? Di sagalana aing bogoh teh, Cak, bener-bener bogoh we. Lu kos kitu dipake kabogo mana Mas, Sep? Ngaranna ge cinta tuh Cak, kan cinta itu buta. Lu saya nek balik ngomong Saria mah, ngagoreng-goreng kana si Mawar ah. Aing ngomong anu sabenerna sibut ngagoreng, gaje budak teh. Kamu Suhan, balik yuk ah. Ayo ah. Ih, si Mawar, pas hamburger dah. Mawar, sayang. Mawar, si Septi itu orang nyamperkeun. Ayo kabur. Res, orang sieun ih ngabuburit monya. Kumaha tuh urang geus sieun. Si Mawar ka mana nya? Ah, yang balik gue ah. Di mana, Sep? Aing geus ngaberik si Mawar, tanya si Mawar ka mana kabur meureun. Sieun meureun si Mawar ka sia.
Sin kumaha aing meni ganteng kieu ge. Mini geuluh ganteng awewe ge karabur tadi buktina. Ceng ngecelain saking aing panggantengna ge. Asa. Ih, monyet berarti. Ih, itu si Mawar keur nyumput. Ali ka dia septi keneh teu. Si Septian lagi geus mangkat. Bener teh Ali. Bener, malahan main tadi kapanggih di jalan. Mainna malah ngamuk sekaing. Yang geus atuh linun nya, ulah beja ka septi urang balik heula. Heeh, mau bejakeun ieu. Nam nek balik mah. Ih, itu kos adina si Septi. Ini kos jelema ge lo. Siap kunaon, Gigi? Aing keur goyang nih. Ya no saya bergabung. Ayo atuh. Dengarkan musik aja, dengarkan.